de kurang sadaya nanti dijadikan umat Kanjeng Nabi, bahkan ada turutan bahasana, bahkan bahasana bade nyontoh, bahasana bade niru, bahasana bade turut. Karena naon nyata jeung kasaha ka Kanjeng Nabi, tapi kadang-kadang sebagian lagi urang mah teu katiru, teu katu tiasa nurutan. Contoh cek sebagian hadisna junjunan Allah nyaeta teu aya sifat kapamimpinan nyaeta jalmi anu goreng akhlakna. Teu aya sifat kapamimpinan. Da bujang-bujang urang mimpin jalma loba, bujang-bujang urang mimpin jalma area, diri pribadi biasa. Tadi paturan teh edek nurutan, edek taat kana naon, kana sakumaha anu disumpikeun ku Kanjeng Nabi ka urang sadaya. Beda urang diangkeun dina hate teh nyaeta Nabi teh Muhammad dijadikeun utusan Gusti.